Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Safitri Oktaviani di kelas 10 MP hiji. Di dieu kuring bakal nyaritakeun deui carita babat anu judulna Sumur Bandung Sumur Karahayuan. Kawasna toloba anu apal kana tulisan di handap ieu. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere Karahayuan Karahayat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teu loba dipika nyaho boh ku urang Bandungna sorangan, boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh perenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma dina tanggal 25 Mei 1811. Ti jauh ti eta, tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo Bupati, jeung alun-alun kiwari. Sumur Bandung teh perenahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung, atawa kurang leuwih 100 meter wetanan alun-alun Bandung, tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika, Bandung. Perenahna memang rada nyingkur, lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijuk-juk mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu sepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu. Cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranatakusuma. Harita sameulihna ti Subang kairing ku para penggawa Raden Adipati Wiranatakusuma geus di hiji leuweung. Anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahna kawuwuh tos jengker ti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranatakusuma nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para penggawa setiana. Kira-kira menang sapanyipahan Raden Adipati Wiranatakusuma lugay, ngadeg, teras cabut tetekeunna. Barang tetekeun dicabut, dina urut tetekeun tea ngabural cai. Ceuk ujaring carita, salah saurang penggawa tumanya. Gamparan, geuning tina tilas tetekeun teh kaluar cai, dupi eta cai naon? Nya, eta cai Sumur Bandung, cai nu isuk jaganing eta bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung. Wala Raden Adipati Wiranatakusuma. Satuluyna, cenah ku kasaktian Raden Adipati Wiranatakusuma nu jelas henteu samanda, dina waktu sapeuting urut tetekeun teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu pasti, kahaheungan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapengaruh ku cai solokan Cikapundung nu aya wetananana tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung canembrang herang. Lian ti eta, nimba cai ti Sumur Bandung teh teu bisa sagawayah, kudu tartib jeung ditimba ku jalma nu dipercaya ku sesepuh. Harita Pangkus Kusnadi tea. Atawa jalma anu geus biasa. Timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter, aya tata cara anu kudu dilaksanakeun kur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bebersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah, mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur can katinggal cai, sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kitu mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua. Jadi, pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan, ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak, cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tang tuwe kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea. Ieu hal luyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah jeung benda kepurbekalaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun sabeudaran gedong PLN deukeut alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajan sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pegawai kantor PLN.
Boboa bakal jadi situs tai ajenna.